Kurang lamun maca sejarah, Masya Allah, Islam di Indonesia ternyata orang yang lila. Lantaran asup ke orang teh zaman tabiin. Asup ke orang teh di zaman tabiin, bahkan di zaman sahabat dek asup ke orang. Ai eta kitu. Anu kuari aya di Cina teh Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas teh eta teh deuk ka Indonesia ngan mampir heula di Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang bersyukur ka Gusti Allah sabada urang libur sabulan leuwih hampir 2 bulan maka urang dina minggu ieu sakumaha rencana urang nu geus biasa minggu katilu setiap ba'da lebaran ngamimitian ngaji deui. Lembaran pertama orang mulayan deui ke ditutup deui bulan Rewah. Tak ngajina asal awal jeung akhir bae. Geus we cukup sakitu, ke tengahna bolong ge masalah. Asal milu awal malaikat nyatet oh milu. Jeung terakhir beres geus. Rupa-rupa jelema aya nu rindu jasa kebelamat, cenah ieu Kang Ngaji kebelamat, Kang Ngaji rindu jasanya da aya ngaji. Sebab geus teu boga pagawean naon nya. Tani eueuh lahan ka pabrik geus teu ditarima kolot teuing. Dagang geus eueuh modal teu jeung tanaga. Lah sakena maningan ngaji rata-rata nu geus teu boga pagawean nanyakeun ngaji. Bagus teh geus sakitu ge geus hebat sakitu ge. Aya nu ngomong pan haju ngaji deui bae. Macem-macem asara kakara kamari cenah urang geus ngaji deui. Rupa-rupa. Na ieu mah nu kumaha ge geus sabodo masing-masing, nu penting urang ngamimitian ngemplongkeun hate sabada urang puasa. Kemudian taraweh macem-macem di jero bulan puasa dongeng aya nu tamat Quran 10 kali sabulan, aya nu 7, aya nu 5, aya nu 3 geus hebat kabeh, aya nu alhamdulillah cenah kula mangan sakali bagus, aya nu ngan dibulak-balik bae da Quran dibaca teu tamat teu malah neundeuna ge kuari di mana boa. Aya deres ge masih neuleuh Quran keneh ngabulak-balik Quran teu pati nonton TV. Tapi beritanya nyaho bae. Berarti nonton atuh kitu mah. Kabeneran dina poe Minggu ieu urang bertepatan jeung hari kemerdekaan non gitu ngaranna. Demokrasi 45 Agustus. Jadi poe ieu urang rayakeun sesuai jeung kacinta urang, karesep urang jeung kitu kaburuna urang. Aya nu di istana poe ieu teh, aya nu di lapangan bae, aya nu di kecamatan, aya nu di desa sarua mengenang kemerdekaan Republik Indonesia. Hasil berjuang para pejuang baheula anu dibunuh nu ditembak karena murtil memperjuangkeun bangsa jeung nagara. Kitulah pejuang-pejuang nu gugur di medan laga. Luar biasa nyana demi anak incuna supaya merdeka. Dikenang ku urang diproklamirkeun pada tahun 17 Agustus 45 sangsaka merah putih naik ka luhur. Kuari ge sarua urang mah ngarayakeunana melalui doa. Urang ngadoa mudah-mudahan kolot urang, sesepuh urang
nu memperjuangkeun bangsa jeung nagara, nu gugur harita dihampura sakabeh. Itu kene urang ngadua mudah-mudahan negara urang anu geus merdeka, nuku urang geus dieusian kemerdekaan salila setengah abad leuwih. Mudah-mudahan saralamet kabehan nu ngeusina jalaluju, nu ngeusina araradil, nu ngeusina bener-bener jang kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, nu ngabutuhkeun soal naon bae di jero negara Indonesia, ngabutuhkeun pengurus. Mudah-mudahan ngurusanana bener-bener lillahi ta'ala, teu kudu make embel-embel duit, teu kudu make embel-embel sogok, teu kudu make embel-embel pamere, bener-bener niatna lillahi. Ngeun tah ngomong ngeun. Ya kan coba buktina. Nu lillahi ta'ala ngurusan rakyat mana coba beungeut na jeung irungna hayang neuleuh. Aya ngan gula can manggih. Tapi nu jelas aya bae. Mudah-mudahan nu jujur supaya tambah jujur, nu adil supaya tambah adil, nu encan jujur jeung can adil supaya jujur jeung adil. Sehingga urang anu nyicingan negara ngarasa tentrem, ngarasa tenang, ngarasa senang. Bejana bensin ge geus eueuh ku hari. Tuh kan mulai kan. Alhamdulillahirabbil asal ganti bae kepala negara beres bae, maju beda bae. Eta kekarak hiji. Kedua menjadi perubahan nilai duit, nilai uang. Nomor ketilu sistem perekonomian. Tapi per detik ieu urang can boga calon presiden. Muasi kereh di urusan jang mingpin urang pangodokan, urang ketos ya, urang lembur can aya nu muncul. Wallahu alam kadituna kumaha. Mantak urang tetep bae ngadoa bae. Embusan-embusan geus aya, embusan-embusan. Mawa ka dibejakeun. Mawa ka dibejakeun lantaran aya kekhawatiran. Lain lalagaan ieu mah meureun sepanjang Indonesia mencalon-calonkeun presiden kakarak ieu nu alot. Karak ayeuna ka tembong kabeneran jeung kabohonganana, kanyahoan ku urang kanakalanana, jeung kitu kanyahoan segala rupana. Nah ieu sagedeung deui bakal urang boga presiden anyar. Saha cenah kieu dirahasiakeun keneh. Tenang we lananan. Urang mah pokona mah nu tatadina dagang atuh dagang deui, nu tatadina tani atuh tani deui, tatadina maling atuh maling deui. Biasa bae. Babalik ka pagawean urang masing-masing. Deuk saha bae nu jadi presiden. Enteng na ngomong mah kitu, tapi ku urang bakal karasa. Sebab di negara mah kumaha presidenna, kumaha nu nyekel negara, sebab eta nu nyekel kendali supirna. Zaman Soeharto kitulah karasa ku urang. Begitu ganti zaman Gus Dur karasa cep bae tararis. Zaman Megawati panas deui. Ieu ge nyaho tiis jauh panas kahareup. Wallahu a'lam. Tah ieu urang menghadapi berbagai-bagai di negara urang. Dedengean anu pohara urang mah di urang nya puasa tarawih dahar tambah
biasa 2 kali lantaran puasa jadi 4 kali persiapan jang isukna nyabuka nyatas taraweh haju peting setik dahar deui sahur deui dahar deui 4 kali mentak memeh puasa ditimbang awak aya 60 kilo barang mantas puasa 95 kilo sama mejena diakur jeung Mike Tyson ge diadukeun lintuh. Jadi kudu nama hasil puasa teh nguruan tadina 60 jadi 40 eta puasa bener. Tadi 70 minimal jadi 60 tak eta puasa beneran. Tapi aya di Pasir Gadung. Di Pasir Gadung aya keur memeh puasa 75 barang tas puasa kuari 35 ngan di rumah sakit. Kuari diimpus kene. Geus urang bersyukur mudah-mudahan puasa urang diterima, taraweh urang diterima, seluruh peribadahan urang ka sedekah-sedekahna diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bu dedeh di negara batur mah geus Mesir, geus Syria, tambah di Palestina, beri berita-berita anu datang ka urang mah ditayangkeunana hanya sepihak lantaran nu boga sumber berita na Yahudi. Berita-berita anu arah asli datang ka urang berita Mesir teu asli, berita Syria teu asli, berita Palestina teu asli. Hese ayangna ngan berita nu asli. Kumaha nu sabenerna kajadian di Palestina asli urang teu nyaho. Lantaran sumber beritana urang ti sepihak ti Yahudi nu boga kitu satelitna gara-gara di urang dijual satelitna mantak teu nyaho berita nu asli. Berita Mesir kos kitu teu puguh kumaha juntrunganana, Syria teu nyaho juntrunganana kitu keneh, Palestina teu nyaho juntrunganana lantaran di Indonesia eueuh nu ditunggu berita keaslianana. Di dieulah karasa eueuhna Gus Dur. Baheula masalah kejadian bae. Kurang di Arab-Arab iraha ya Gus Dur muncul. Asalnya na ngomong bae cair nyaho aslina eueuhnya na urang bener-bener kehilangan saha nu ditunggu berita keaslianana kuari saha nu ditungguan kuari berita aslina eueuh urang nungguan NU milai NU na nungguan Muhammadiyah takabur nungguan ti parpol kos karitu boro-boro nyana nyaritakeun keaslian berita luar negeri ngatur posisinya nage aing di mana riweuh disahayu kuari ilmuwan mana nu ku urang didengekeun ceritana nu asli nu urang percaya ti organisasi mana ti ilmuwan mana urang ngadengekeun di Indonesia eueuh mantak atuh geus we pa bisa-bisa berita teh kuari panyaho-nyaho panteu nyaho jadi ti urang jeung urang we ngobrol teh media geus disundatan berita teh 20% ge boa aya boa benerna 80% kabur lipisi atuh kitu keneh jelema nu ngarobrolna teu bisa dipercaya. Haji urang ieu kasaha coba bersandar jang berita hese. Ieu berita teh kumaha nu sapuguna geus kuari mah neuleuh di televisi bae kabeh kejadian Mesir, kejadian Syria, kejadian Palestina. Sedengkeun eta berita teh ya nu bogana Yahudi. Eta geus urang mah dibobodo. Nu kajahoan ku urang mah tuh kematian Palestina diberondong dibom sekian ratus sekian ribu berita Yahudina nu paeh sabaraha teu nyaho urang apa nu paeh hiji-hiji acan mah nya perang nu paeh perang mah kajen nguku bage meureun 10 hiji mah aya bae tapi berita sugan Yahudi ngagoler kabeh berita lah Palestina bae nu malalodar nu pararae Yahudi nu paeh hiji-hiji acan
perang Irak nu paraeh teh orang Irak bae ai multi mana nu paeh hiji-hiji acan masa perang nu paeh di urang ge gelut memperjuangkeun limbah nu paeh aya eta sakitu limbah eta teu kawa ieu badana bagi sabilillah di Palestina asal paeh seuri anakna paeh di Medan Laga bapana ngadoa masyaallah mudah-mudahan kula nyusul coba eta nu berita ka urang mana coba nu careurik na bae ditayangkeun teh padahal di Palestina begitu paeh nyana seuri lebih duluan mereka dia langsung ke sorga aing macan puguh coba eta nyana geus boga tekad paeh sorga masyaallah karim eta teh sieun datang ka kuari diberitakeun orok-orok para raeh geus moal aya deui bakal neruskeun Palestina di mana horeng pemuda jeung pemudi beak dibom ka dituna geus moal aya nu ngalanjutkeun deui bohong kabohonganna kumaha nu biasana tilok anakan ngadadak anakan nu biasa reuneu hiji eta mah aya aturan opat sakali ngalahir ka kawasan Allah Subhanahu wa taala kumaha eta Jihi, kuari mah 2, 4 anakan teh ngajuru. Bahkan leuwih dahsyat deui di urang can kawin ge anakan. Eta leuwih dahsyat di urang mah, khawarikul adat tah mah budak. Ngan nu di ditu mah sorga, nu di dieu mah jahanam tah mah tuh. Tuh, eta kamonesan Indonesia leuwih tibatan di Palestina. Palestina onam anakan aya bapaan. Di urang mah eueuh. Geus model da pokona Indonesia mah. Mantak Amerika resepkeun model amat cek ini. Tuh. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Nek kuari berita ISIS. Luar biasa. Datang ke Muringkak Bulu urang. Nah, ieu mah sakadar bae. ISIS eta adalah prajurit Osama bin Laden. Nu baheula memperjuangkeun Irak katangkep ku Amerika bawalah ke Amerika lantaran hebatnya sajelema ditembak teu daek paeh digodot teu paeh adu kekuatan diadukeun jeung Amerika 40 Amerika ngagoler kabeh hebat ya budak bawa ke Amerika cuci otakna terus setrum dicuci dieusi lah lantaran kehebatan ilmuwan Amerika digodog dicuci dalam jangka sabaraha tahun berubahlah manehanana berarti kuari dieusi bahwa di otakna teh kudu aya khalifah berarti kudu beat nah sahabat nu teu beat kanyana tembak bunuh lantaran geus pol jasa kos kituna dikencarkeun nyeun lah organisasi Amerika teh ngaranna ISIS eta teh bahasa Inggris di urang mah lain ISIS ice ege jadi hampir sarua tah nulis ISIS tah dikaluarkeun bareat jelema nu barodo mulailah datang ke mujahidin kita beat lantaran ieu teh endek yeun khalifah nyana loba ye endek yeun khalifah HTI endek yeun khalifah wallahu alam akur jeung teu nu jelas mah seperti gitulah maka mujahidin dititah beat teu daek nu teu daek dibunuh harita kana jeger tembak masyaallah Lumpatna ka Syria datang ka kiai titah beat lantaran ieu teh memperjuangkeun agama. Nuzara tembak lantaran ieu ngagungkeun nu geus paeh musyrik ka Allah bae. Ujung-ujungna engke nu toab ge dibunuh bahkan Baitullahna dirusak lantaran tita ibadat teh ka Allah. Ieu jelema geus mempertuhankeun Baitullah tembak geus sabaraha puluh kiai nu ditembak. Yaman ditembak, Syria kiai ditembak, di Irak ditembak. Hebat dah Amerika teh kos kitu tajian ISIS. Atuh sababaraha mujahidin geus katembak, mungkin ratusan. Resahlah di Timur Tengah.
Cuman cek ahli politik, kok dimunculkeun ketika Israel terdesak sih? Urang nantinya kan berita teh ngan saukur Palestina bae anu terdesak. Iya hakikatna asli nama Israel teh eleh. Terdesaklah Israel, dipunculkeunlah ISIS, kan model. Kos gitulah beruntun batur mah. Urang mah nata urusan perekonomian, perpolitikan mun ieu ieu mun ieu kieu ieu main catur bae. Lamun ayeuna Jokowi nu menang menteri agama saha, menteri perekonomian saha, menteri geus ditata rancanganna. Lamun ayeuna Prabowo nu jadi saha nu jadi menteri saha nu jadi eta lah. Ketika akur teu akur bakal ieu ganti eta kos kitu. Batur mah strategi perang. Nah, lamun Palestina terdesak moal dimunculkeun ISIS. Ketika Palestina ngadesak Israel dimunculkeunlah ISIS. Dunia resah. Geus lain ka Palestina deui lantaran mujahid teh ditembakan. Yaman geus aya 20 kiai. Di Syria geus aya 30 leuwih kiai. Di Jepang geus aya 18 mungkin 20 kiai. Nah, datanglah berita ka urang di Indonesia geus aya 2 titik ISIS. Nu bakal ditembakanana ieu lah kiai nu sok pidato. Mulai hiji Pudoli. Sak Pudoli ngomong cenah mal berit mal ceramah dia. Sabaraha teh. Ceramah dageun teh target teh pokona tahu. Ieu geus sararese ku ari tah. Resah, kiai resah. Mulai Abu Bakar Ba'asyir kok narima aya naon sih aneh. Karena kedatangan ISIS sedangkan kos kitu patut ISIS teh ditinjau dari segi membuat khalifahna. Urang satuju lantaran jangan gempur kafir, tapi lamun ditinjau bahwa ieu ISIS teh lain kafir anu dibunuhna endahan mujahid, kiai, ustad, diberondong masyarakat tu tedek beat paehan, mungkin geus ngarebu meureun. Resah kan urang ku ari. Tapi Allah Maha Kawasa, anehna asal manggih kafir ditembak di kujana. Aya tentara Amerika pan babargan jeung nyana ISIS mah. Malik ka nyana, ieu ditembakan geus sabaraha ratus di sarua bae. Yahudi ditembak deui karena sedeugeun jana kan gak hiji jeung Yahudi. Malik Yahudi ditembakkan, cak Amerika pan kiamat ya. Wah, berapa ya urusan dia? Geus sarua. Islam ditembakkan, kafir ditembakkan, sedangkan nyana lamun ditembak teu teurak. Dipencit ke teu teurak dipencit. Ieu kuari kesulitan. Maka lari nyana ke Irak, digempurlah Irak ISISna ku Amerika. Di mana bae kuari aya ISIS digempur ku Amerika, buatan Amerika, kuari nu ngagempur Amerika. Sia mah. Cek Amerika teh nyieun-nyieun bae. Kita ke Amerika diembung, sedangkan senjata nu geus dikiriman ku Amerika loba jasa. Di awal ge kan geus kanyahoan ku ahli strategi mah tembak. Kiai deuleu kitu peluruna. Begitu dipeluru dia deuleu oh buatan Amerika berarti buatan Amerika. Geus kanyahoan ti awal ge ngan di kitu dirahasiakeun. Ku ari mah geus lain rahasia deui sebab tentara Amerika na paraeh. Bingung cek Amerika kunaon jadi malik ieu. Bedana cenah ieu ka Amerika siap ngan leuk nembakan urang Amerika ulah cakeun ulah ka Amerika aing pararae. Aku ari ger digempuran ISIS kan Islam keneh nu anu hancur mah di Irak geus hancur deui berarti di mana aya ISIS digempur ku Amerika nu hancurna Islam deui. Nah ku ari keur meujeuna kos kararieu lah kaayaanana ieu ISIS pohara jasa. Cuman geus loba nu beunang katembak lah anak buah nama tinggal ieu nu aslina nu hese jasa. Di mana nyana aya ditembak, di mana aya nyana dibom. Sedengkeun nyana babarenganna jeung Islam. Nah, kuari keur eueuh di tangan di Syria eueuh, di Palestina eueuh, di Mesir eueuh.
di Baghdad ditembak dibom ternyata aya di Cikupa mantak sih ada itu Cikupa sih ada di Citra sih ada biasanya bom nyasar tadi guys ulah sok kuling ka Citra loba tukang jagong di sing ada cerita karamean dunia seperti eta ieu secara global mah seperti kos kitu Palestina terus-terusan kuari dek ngahajar Israel lamun cerita hawa nafsu mak geus tanggung ngan lain cerita hawa nafsu cerita memperjuangkeun kuari geus kadesek Israel teh aya nu paehna ribuan sarua bae sadegeun nya mah pan saeutik jadi kuari aya sisa-sisa ada saeutik aju salah letres deui salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika datang ka ditu umpung perang tentara Amerika salah letres teh sarua maha kawasa Allah saya urang menyeritakeun maha kawasa Allah dikirim ti Amerika ka Israel datang ka ditu umpung perang ya kumaha coba ayo cak panglima Amerika terus dia dikirim ka ditu tita perang kurang embung panglima bae cenah turun ka dieu kuari rembungan perang nu mantak embung kunaon lantaran kadang-kadang aya prajurit datang secara gaib langsung nembakan kente ditembak kabeh saparo aya ngobrol jeung nya disingcieuna deuk kumaha teh stresna perang sia hayo sia neraka dihareupeun sia nyana kan bingung stres lah nu aya satu kedua boga senjata anu 2 kilometer leuwih bisa nembus ieu Palestina aneh 2 kilo geus tenang-tenang we kieu tentara Yahudi teh dihajar ti jauh cep golepak coba cek nu sejen ti pan ieu jauh amat ternyata diberitakeun bahwa sejarak 2 kilometer lah ieu penembakna ye enjana kekikian-kekian goler deui cek babaturan atuh ingkung mah hayu stres lompat deui ye teh mantak salah letres kabeh mantak Masya Allah di ditu mah stres ge perang di urang mah stres teh ditinggalkeun ku pamajikan stres sarua bae Waalaikumsalam dari mana Mas baru cenah kula ti anu kunaon ieu ka dieu manta cai kiai kunaon pamajikan kula milu mudik cenah teu bebeja deui wah stres kuari pamajikan anak milu mudik jeung batur tanpa bebeja ka salakina bodoh teu lalaki kos kitu pamajikan milu mudik jeung nu sejen kawin 3 sakaligus yo kleran teh mah budak lo ayo ngejejerkeun pamajikan datang teh simana sia milu mudik jeung sa nya tah aing 3 geus kawin deui tah geus stres kan pamajikanana 2 stres salaki dan suami stres duanana macem-macem sebab stres nah iya sepanjang Ramadan kemudian Syawal urang mah ngeunah dahar ngeunah nginum ngeunah sare mudik ka Jawa Tengah Jawa Timur nu kaseberang balik deui ka dieu di batur mah keur mempertahankeun sejengkal tanah supaya ulah beunang ku Yahudi pararaeh anak incuna jol bae kamari tanpa diundang urang Palestina datang ka dieu pan model eta aja bangunna tenang we nyaritakeun perang ya perang mah biasa bae cenah syuhada yang telah gugur sudah duluan ke sorga caknya yang di Indonesia mah yang menonton belum tentu ke sorga je beneran sih yang ngomong ya tenang dek daun teh jadi orang Palestina ka dia dititah ku guruna teu sambaragat jadi boga guruna di Mesir, boga guruna di Afrika, boga guruna di Palestina, di ditu nu guru kahiji Palestina, kedua Mesir, tilu Afrika, keopat aya di Indonesia, kemudian masih kene aya di Yaman, mantak engkenya na bakal ka Yaman ka guruna deui. Nah ieu datang ka dieu titah nempo nyana ku guruna sarua. Dianterkeun embung. Jangan mah datang ka dia sorangan, balik sorangan. Wallahu alam.
Palestina apakah dekat pengodokan? Ya orang itu tahu misteri ya itu tamu. Wallahu a'lam atuh buahnya buah henteu teu nyaho urang mana di mana cicingna di mana dumukna guruna ditanya saat teu ngamejakeun rahasia cek dan. Tuh engke bakal datang deui ke ka dieu cek geuna kumaha diperintah ku guru. Urang teu ka Palestina tapi urang Palestina nu ka dieu. Aya naon di Palestina? Di Palestina teh aya Libanon, terkenal lah Lubnan. Gunung Lubnan eta teu terlalu luhur, didinya lah perkumpulan para aulia Allah sadunia. Setiap ayana naon kumpul nunggu perintah ti Gusti Allah. Numpetak perang Palestina kuari mun ku urang dijabarkeun loba kaanehan-kaanehan. Geus puguh bom-bom anu ditikrek-tikrekeun ku nu gaib berupa kuda, lain hiji lain dua bom. Kapal gitu keneh nu diluncurkeun tanpa awak ditepak wae kitu ngaguling ragag. Bingungeun Yahudi. Aya deui ketika perang aya nu merean bae korma, jelema ti mana meureun datang. Aneh. Ketika perang kan lapar jol bae jelema lain make pakaian tentara make pakaian biasa mawa salipi kan salipi mah apa no teh urang saketi meureun teu mawa salipi ya enggak babagi korma deuk model atuh pada teh di Libanon mah di Palestina mah aneh dibabagi kunyana eta prajurit jeung tentara bingung jelema ti mana eta mawa korma muncul teu make pakaian tentara sedangkan teu bisa asup orang asing maka dinya makanan ge sulit tapi nyana bisa ngababagi ke geus beres dibabagi caina sering saeutik di inuman kunyana ke eueuh deui deuk kumaha coba ieu mawa bener-bener bawa salipi ya mah kameron gitu tah ya Allah ya Rabbi masalah kajen kuku mah ge mun lain urang saketi kajen kuku mah ge urang kadu merak eta atau kado hejo aneh kan anu di jero nu katutupan di terowongan eta teh kapan di barere kormana sapoe teh hiji jadi sabelah isuk-isuk sabelah deui jang sore di dalam bulan puasa jang buka setengah jang sahur setengah eta teh korma hiji geus dipersiapkeun sedengkeun cai makan eueuh cai mah teu dibere teu nginum makan hese kaanehanana ketika hendeuk nginum eta batu-batu kalaluar cai teu diberitakeun ya ka urang leg-leg ku sia TV berita kos kitu aya teu eueuh ayo ku sia leg-legan teh TV HP nu aya cangcut malulu puguh di HP mah oh berita-berita itu keanehan Palestina emang kumaha gitu Masya Allah. No, ketika aya nu ngahalangan eta teh mobil tank baja, jadi jalan teu bisa keluar. Ketika tankna berubah, keluarnya dianggap geus pararae. Lantaran sabulaneun sedengkeun ieu geus 40 poe, begitu kalaluar kaget. Asli apa ririwa? Nah, begitu ditanya asli, kok bisa kuat seperti eta lah. Jadi di jero guha teh aya nu merean korma, aya nu merean cai. Keanehan Palestina emang kumaha montok buki dahsyat bae ngalawan ka Israel teh. Lantaran naon? Orenganan teu kudu aya nu mere, teu kudu usaha ketika Allah kitu deuk mere melalui batu, melalui orang asing dan lain sebagainya. Per detik ieu masih kos kitu. Cara ricing ke lapar jol bae jelema lain orang Palestina, orang luar. Mantak cenda banget nama orang Indonesia. Beneran aing masih seru sih. Banget orang Indonesia. Rupa ada orang Indonesia, pakaian orang Indonesia, merean, mantak di Palestina di ditu. Terkenal orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal. Nah, orang Indonesia na orang mana? Nyaho ieu urang mana ieu urang Indonesia nu ngababagi korma nyana geus jauh nu bantak kayak urang Palestina ka dieu ge berarti kan teu sembarangan di ditu anu ngababagi korma beungeutna ieu kos urang Indonesia nyana ngobrol meureun di ditu oh minen ente di mana ente ternyata nyana teu bisa bahasa Arab
saya Pak ngaing meti kulon. Oh, kulon ya berarti. Asana ieu mah. Baduy ngaing-ngaing kieu mah meureun. Eueuh beritana seperti kieu eueuh beritana. Pernah aya nu merean roti segala rupa, sebelah sewang. Montak istimewa perang Palestina kuari paling dahsyat. Terus serangan-seranganna luar biasa. Berita ka urang hanya separuh berita. Ternyata di itu aya orang Indonesia loba. Di Palestina orang Indonesia loba. Keur mejeunna deuk nembak kieu toh. Cek. Mencar gua aing nu nembakna. Bisa orang mana? Allah ngomong. Atuh teu ngartieun bade itu Arab ieu Sunda. Iya tuh diantep gitu ayo geus tembak deuh kena. Tembak deuh kena. Geus beres bikin deui lep eueuh. Ieu kamodelan kepala perang Palestina teh seperti kieu. Nu matak Amerika kewalahan layeuna, senjata beak, tentara Israel ge beak dikirim ka ditu teh daek perang. Mentalnya na gencetan senjata. Nu minta gencetan senjata kan Israel. Lain Palestina tertanda terdesak berarti. Iya, orang Palestina mah dek menang dek eleh perang terus bae kan apa? Pokoknya aing mah perang menang eleh perang terus. Hari Israel targetnya kan menang, orang Palestina lain eleh menang perang terus. Mana hese eta mah kos kitu. Hese eta mah kos kitu batu. Aing mah urusan perang menang atau eleh, penting perang terus. Masya Allah dinasehatan ku Mesir, ku Syria dan lain sebagainya. Teu bisa. Dek milu perang hayu, henteu nonton. Lain lalaga. Urang mah kuari berita teh anu di dileuna nu parotongna, nu katembakna, teu nyaho di medan lagana kos kumaha sebab eta mah nu teu perang pan. Anu ditayangkeun mah nu teu perang atuh tah mah masyarakat leutik. Ye, cek otak urang ge kok geus kitu amat di medan lagana tuh coba sorot. Tayangkeun eueuh, nu disorot teh anu jelema hararees, nyusuan, atuh kos kitu mah. Ditayangkeun dada tuh pasti paeh. Ditembak ku boro-boro ku senjata ku pepletokan teh paeh. Nu di medan laga ku sia tah tayangkeun. Eueuh pan teu ditayangkeun. Ye, kader batak tara renang we. Model segala ngaroko di Samsu. Menang di mana eta di Samsu? Lamun lain di Indonesia kan hese. Indonesia tuh kayak gitu. Ente nyaho urang mana urang Indonesia da teu nyaho urang. Wallahu alam. Kos gitulah kejadian seputar perang Palestina. Mantak ke ulah kaget beusin ke di dia anu dikirim ke Palestina. Ditunjuk ke kukulat. Berangkat sia. Ngan sasalaman we ka indung bapana nyaho teu balik deui bae geus pokona. Tapi loba ieu nu geus daftar. Geus kula siap ke JGI. Siap berani amat hutang gede jasa. Aing bandingan perang we lah ka ditu. Aya deui kula daftar cenah Kiai. Kula emang pamajikan derek cicing di imah. Maning perang bae guys ka ditu. Jadi motif nu perang teh ka urang macam-macam nu gede hutang ditinggalkeun ku pamajikan, anu bobogohan diputuskeun. Tah frustasi ngaranna teh mah. Tapi nu jelas loba keanehan-keanehan lah seputar perang Palestina per detik ieu. Bahkan loba Yahudi nu asup Islam. Ararane ieu mah. Muncul ISIS jang ngiruhkeun suasana tetep bae nyana endahan berbalik tembakan Yahudi. Ngan modelna kuari mah saha bae ditembak. Jadi kan risi. Aya Islam tembak, aya Yahudi tembak, aya Amerika tembak. Ai sia maksudna naon ieu? Tembakan bae. Aya manuk tembak. Ai sia teu puguh maksud ieu. Ieu ISIS. Nah, di urang teh geus aya ISIS teh sarajan digembor-gemborkeun di Bandung ketika ceramah di masjid jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Jawa Tengah jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Surabaya jangan terpancing oleh isu ISIS. Belum tentu ada kumaha kapan Abu Bakar Basir geus menyatakan ada. Berarti kan aya. Nah, kuari keur digodog saha anu bakal bisa
numpaskeun ieu ISIS nu geus aya di urang kuat jasa keyakinanana. Mata kuari keur dipertimbangkeun andai kata Jokowi nu menang bisakah nyana numpaskeun ISIS. Seueur sia heran. Mau untuk percaya teh gitu. Andai kata Prabowo mampukah dia? Iyalah nu keur dipertimbangkeun terus. Jadi lain urusan kalah dan menang lantaran ieu pergolakan di Indonesia kahareup aya sababaraha anu ngarecokeun. Hiji kadua ieu bakal RRC milu di Indonesia. Lantaran Jokowi didukung oleh RRC berarti Cina mentek Cina 100% ngedukung Jokowi. Eueuh hiji-hiji acan Cina anu milih ka Prabowo. Di dieulah ditilihat cek ahli politik kok jadi kieu cilaka ieu bakal kaharep keur digodog belah ku. Tenang, kalem heula. Kalem. Emang kieu milu atuh aing mah milu di ditu di sawah. Itu penting nu mamana ge kuari bakal beat lantaran kaharepna pohara. Urang mah sakadar memperpanjang kontrak Amerika lah. Dan lain sebagainya lain eta tetapi kahareup geus kanyahoan bakal gerakan-gerakan saha nu bakal mampu sebab ieu peperangan berlanjut di ditu lamun terus di ditu milu Mesir milu Syria milu ka Palestina Turki milu di dinyalah bakal milu sababaraha negara di antarana Indonesia ge luar biasa kan ka Palestina bakal milu nah ieu saha engke anu menjembatani. Manta kuari nu boga pencak gara siapkeun. Pencakna jang naon kiai jang ka Palestina lain ngemeupuhan bapak bae minimal malah. Rame ya urusan agak urang menceritakeun negara seperti gitulah. Encan perpolitikan, perekonomianana, perbudayaanana. Lamun urang nyaritakeun Inggris. Perang tekan butuh biaya. Israel ngebom Palestina. Butuh biaya sabaraha hiji bom biayana meuli bom ti mana tah eta teh anu ngabiayaan urang ketika urang belanja di lipo kan eta teh boga Bill Clinton didinyalah dana dicokot per benda sabaraha persen dibawalah ke Amerika pakai ngabiayaan Israel nu dibunuhna Islam Palestina nu ngabiayaan anak urang ayo sia lebaran kamari kan baralanja Indomat teh kebunga umat Amerika 2 sekawan Amerika kula pernah dicaritakeun ka mana-mana kuari per satu benda aya jatah lah jang 2 hiji kristenisasi pembuatan gereja di Indonesia nomor kedua di samping pabrik-pabrik eta Indomat nomor kedua dana tersebut dikirimlah ke Amerika untuk membiayai Palestina untuk biayai Israel urang murigak bulu kan lamun kos gitu satu sisi urang butuh balanja ka Indomat satu sisi orang di jerona kos gitu baheula mah aja pabrik-pabrik ya ikat ya engsel ya anu eta teh pan geus kanyahokeun di jerona teh ya aya dana untuk kristenisasi nu digawena orang Islam jadi kumaha deui atuh memang kos gitulah perputaran perekonomian jeung perpolitikan pantak kuari anu paling ditinjau anu teu pula pilu sanu teu pula pilu salap di Irak aya salapi di Palestina aya salapi di Mekah sanajan Wahabi ge aya salapi nu baheula mah Said Maliki terkenal ku ari kuputrana Said Abdullah kemudian di unggal negara salapi teh aya bae nah paling loba salapi teh di Indonesia membuah pahara jasa di Irak aya tapi terlalu loba di Palestina sanagara Palestina aya hiji doang salapi pondok pesantren salapi ngan hiji nu lain-lainna formal pendidikan non modern di Syria di non Yordania di Yordania nu sakitu deukeut jasa tah ka Palestina teh deukeut kemudian negara kelahiran para nabi neangan nu salapi hese kula nanyakeun teu nyartieun kula nanyakeun sababaraha nu ditanya ayalah nu paham aya ge hiji 2 doang leutik di sisi saeutik
etalah cerita salapi-salapi ini menjamur mah di Indonesia doang. Mantap ketegeran Indonesia luar biasa. Negara lain mah dijajah ku Amerika. 1 tahun 2 tahun berubah. Urang dijajah ku Belanda baheula 3 abad. Ditambah ku Inggris, ditambah ku Jepang. Tetep bae mau kaneron bae. Terubah. Urang kulon atuh biasa bae. Kulon kos gitu. Urang Tangerang kos kieu bae. Urang Garut kos gitu bae. Eta dek ngebalikeun budaya pang babari-babarina, tapi di Indonesia mah hese. Hese orang Indonesia mah. Bangun huae. Tapi nyana mah kos sireum, cek urang Bandung teh mah sireum ge katincek mah ngegel. Eta teh pribahasa ulah kieu sireum katincek atuh paeh. Ulah kitu. Teu bahasa teman-teman lain pribahasa. Tuh sireum ge katincek-tincek teh mah ngegel. Eta teh bahasa priangan. Mandak orang Indonesia mah sanajan huae. Ye we gelut batu hayu bae. Dek eleh dek menang. Boro-boro agama di Indonesia mah awewe be digelutan. Perebut awewe segala. Penteu etis eta kos kitu. Di mana mah eueuh di Indonesia doang. Mending mun diperebutkeun geulis henteu deui. Nya nyungir. Nah iya seputar orang bulan puasa kejadian seperti kos itu masih berlanjut. Tinggal orang nonton anu bohonganana, nu semina, nu semuna, asli nama tetep hese. Hiji jelema nu ngajelaskeun tentang nu asli. Berita nu asli, urang teh haus sayang berita asli na kumaha. Bagdad kumaha keaslianana ku ari teh Jawa setelah teh aya Gus Dur kabehan. Di Indonesia kehilangan. Naon sebab sumber berita asli nu. Sabodo teuing nu penting mah urang kuray mulayan urang tadarru babalik ka Gusti Allah melalui pengajian. Urang cas deui pemikiran urang supaya gairah ibadah urang leuwih mantep, gairah urang leuwih prima, kayakinan urang beuki mantap. Urang mun geus boga yakin ka Allah teu sieun ku lapar, teu sieun ku panas, teu sieun ku situasi jeung kondisi kumaha bae. Hiji bae Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang duluikeun caritaan perjuangan para sahabat. Pertama utang hitung deui ketika Kangjeng Rasul hijrah langsung para sahabat hijrah. Iyalah nu istimewa sebut sahabat muhajirin. Nu di Madinah anu narima pisan uras-urus kadatangan sahabat muhajirin ngaranna sahabat Ansor. Nu kadua sahabat teh iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi nyana encan kaburu hijrah. Nggih. Encan kaburu hijrah encan. Di Mekah we nyana muasyarah jeung Yahudi, muasyarah jeung Nasrani. Biasa we muamalah teh pasar na ngahiji Nasrani jeung Yahudi. Lantaran nyana encan siap untuk hijrah. Nu mantak encan siap lantaran loba keneh kamelah. Nungguan pemajikan can iman. Nungguan anak can iman. Lantaran aya perusahaan di pasar. Lantaran ladang. Ayahnya pikiran dek hijrahan diuras-urus heula. Berarti tahapan kedua ya. Dibandingin nu tadi. Nu tadi bagus diantap parah deui. Hijrah. Cenah pamajikan teu milu, kajeun. Cenah sagala onta sapi embe ditinggalkan, no problem. Cenah sagala imah, sagala anak yang sajabala, alah. Aing mah teu deuleu kos kitu. Hiji bae Allah Rasulullah. Eta mah nomor kahiji tah pohara jasa.
Ainu kadua mah ieu lanan ja aing geus siap hijrah mah tapi heula loba nu diuras-urus lanan deuk ngaji ge kan kunci lata kunci warung kunci terus teh pintuna pintu kunci anu dek balanja balanja can ada yang ngaji can berangkat ka Cilokok can nanang ieu dek aya meuli rokok heula sabaraha meuli rokona mana dua bae dua lah nya teu loba nya dua diladenan bae heula kitu mah sabos meuli na mah ngan dua doang diladenan bae karang badek berangkat teh aya deui maju ulah ka berangkat emang aya naon ieu kula ieu nek meuli naon aya hayang gula geus kadinya deui karak dek berangkat ka aya deui keke maju ulah ka berangkat aya naon ieu hayang kurupuk aya karek berangkat keke maju teu berangkat galadenan masyaallah bae teh kitu ayo bae ayo jelema ngaji ba ka ka mana pemajikan ngaji iya ndak urusan usia aing mah tiula ambo kakak ku hebat amat teh cinta jasa meureun ka ngaji lain kitu uduk geus beakeun Allah karim lah ieu jelema iman ka Allah sahabat iman ka Kangjeng Rasul tapi can kaburu hijrah dicatet diabadikeun dina Al-Qur'an jeung kelasna ge lain deui lamun tadi kelasna kelas hiji ieu termasuk kelas 2 walladzina amanu ari sahabat-sahabat anu arariman iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu tapi nya ngalaksanakeun keimananna di Mekah bae walam yuhajiru encan kaburu hijrahnya ka Madinah na ieu mah aya hukuman tersendiri malakum mi walayatim min syai' eta teh aya karanjeun kabeh syai' samet oge kewajiban uras-urus jeung tulang tulung teu kudu geus bae antepkeun nya duri maksud teh ditulungan teh kumaha ari sahabat muhajirin anu hiji mah nu nomor hiji mah tadi langsung berangkat bae ka Madinah sehingga aya saling mewarisi masyaallah karim ta ieu mah teu aya fala irsa bainakum wa bainahum sahabat anu pertama mah ketika menang ghanimah langsung menang bagian eta mah sahabat anu cicing bae di Mekah can kaburu hijrah ka Madinah teu meunang di bagian ghanimah ya sahabat anu iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah anu can kaburu hijrah ka Madinah cicing bae di Mekah ngadenge nyana teh informasi bahwa di Madinah mah sahabat teh didulur-dulurkeun sehingga aya warisan sahabat teh didulur-dulurkeun sehingga menang bagian ghanimah nah ieu nu di Mekah hayang ja iman ka Allah hayang ja iman ka Kangjeng Rasulullah hayang ka bagian model sahabat anu ka Madinah diulah ku Gusti Allah malakum min walayatihim min syai' teu kudu ditulungan saeutik-eutik acan ulah dibere warisan ulah dibere ghanimah datang ka iraha ieu hatta yuhajiru datang ka hijrah ka Madinah satungtungnya nacan hijrah di Mekah bae antepkeun bae ulah aya uras waris jeung ulah aya bubuan bagian sebab jana di Mekah teu hijrah jadi ieu iman hijrah jadi syarat kana menang warisan lain turunan ieu mah sebab hijrah masyaallah tapi
jika ia bakal disalin di akhir surat Al-Anfal. Ima zaman perjuangan. Hirup bal irin-irin berjuang ya terus baik. Numantak wa ini stansurukum fiddin. Lamun orang Mekah wari kadasak aya kadoruratan sehingga minta tulung nyana pertulungan jangan lanjutkan agama fiddin. Nah kakarak fa'alaikumun nas wajib kudu nulungan di Mekah teh kapan sahabat teh dipersulit kakarak perekonomian masih kena kuatin sahabat kakarak dicaci dimaki masih kena kuatin tapi ketika geus diusir cek Abu Jahal menang aya mukminin mukminat di negeri Mekah andai katanya anak area kene segera supaya diusir ulah ya di Mekah. Masya Allah kali pahit mempertahankan agama. Lamun nyana daek berangkat ke Madinah henteu ngan nyalametkeun agama kasisi baheula deres henteu diganggu mah tapi ketika diganggu dianiaya diseret kemudian bahkan aya anu kitu dipaku di batu ya Allah ya Rabb tapi tetep bae nyana iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah eueuh deui anu dipaling dipake ka mahabbah ka cinta hiji Allah. Urang lamun ingin ka perjuangan kos kitu ti mimiti zaman sahabat terus datang ke perang Kanjeng Nabi di Madinah teh nanjeurkeun agama Allah li ilai kalimatillah. Setelah Kanjeng Nabi teh aya zaman sahabat terus anu ke Baghdad ke Irak anu ke Persia Iran anu ke Suriah Syria Syam anu ke Turki Masya Allah karim mentak kaya zaman-zaman Muawiyah zaman Abbasiyah kemudian zaman kitu Utsmaniyah. Nah terus Islam teh berkembang terus datang ke urang ka dieu jaya Islam teh diteruskeun ku para kiai terus alhamdulillah di Indonesia teh paling solid agama sakitu lobana Muhammadiyah aya Persis aya HTI aya FPI aya NU bahkan Ikhwanul Muslimin ge aya di urang jeung LDII anu geus dilarang ge aya keneh bae di urang mah macam-macam aliran kepercayaan aya tetapi di urang mah masalahnya lamun di luar negeri di Mesir riweuh bae riweuh di urang mah biasa bae Masya Allah ikan hese tah hayang seperti kos kita hese urang tetangga jeung Muhammadiyah urang nyana-nyana bayang ngariung diondang ku urang nyana teu datang ku masalah nyana Muhammadiyah ieu geus baya urang kamaotan kemudian nyana nyalateun nyana mah hayang sholawatna masalah datang nyala-nyalateun Allahu Akbar paling ngenying serikeun bae ih cenah ngolateun sih kudu make sholawat bae masalah jadi mah jang ongkos doang itu hayang kami mau sholawat teh mah jang ongkos doang tuh menteri ongkosan kami mau nyalateun tuh atuh ai sorangan mah kiai da bisa atuh ngai ngajak santri mah ai kiai na mah geus kudu beres sholawat geus boga mah bisa mobil boga ayo Allahu Akbar beres cenah ieu mah ngajak bae santri bangsa 5 mobil atau 10 mobil mah nya ku kiai kudu di ongkosanana atuh mikir sia edan teh sih henteu cenah tuh kiai ulah kitu atuh kiai bete nu ngongkosan masalah isi teu boga ka izin mah ongkosan geus ku aing ngan ulah ngondang-ngondang geus ya ka aing pajar mah bener bae aing teh padahal henteu naon teu salah tah ieu keur carita atuh aya bagianna ieu ja sholawat teh lain naon teh kifarat yang nyana-nyana keneh dik mereh teu kajeun masalah ai kanya karuya ka mait atuh jang mait teu karuya masalah ngan di urang mah tadi Muhammadiyah ieu Persis ieu Ahli Sunnah wal Jamaah NU lah masalah aja biasa-biasa we
bahkan sama masjid di kuari di urang mah geus hebat jasa di urang geus hebat ieu lain lalaga di Indonesia mah. Musyawarah supaya ulah jadi gontok-gontokan di bulan Ramadan teh Muhammadiyah jeung NU musyawarah. Nah kita satu masjid sekarang gini, kita sholat duluan Muhammadiyah entar kita berjamaah nggak makmum, entar Muhammadiyah udah 11 rakaat keluar kami dilanjut. Masalah di urang merah eta hese teh aya geus kitu hese. Masya Allah. Aduh biasa ya Allah Akbar Allah beres ya udah ya saya pulang tinggal urang diteruskeun. Ya Allah ya Rabbi. Sebenarnya mah NU ge loba nu jadi Muhammadiyah ieu. Maksudnya gitu atuh ngaranna doang 20 hiji padahal mah nya kieu. Kaluar henteu aja besi para Muhammadiyah salat tarawih henteu pan. Ngaroko bae di luar. Tah leuwih berat teh batan Muhammadiyah sebenarnya mah. Allah karim di urang ieu. Ieu hese mintakeun damai cara di Indonesia teh lain lalagan hese di urang. Masalah jasa di urang mah ya Allah ya. Madak loba organisasi loba salah jangan jadi gontok-gontokan di urang tah hayang nyiptakeun model kosiat teh hese di Mesir rumah tak ribut bae Muhammadiyah naon kitu ngaran organisasina gontok-gontokan Suriah Sam eta namanya Turki sarua bae di Indonesia mah masalah sangat masalahnya ya Allah. Salat urang di rest area maghrib Allahu Akbar nggak mampu bantu orang Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin. Oh nyanan teu make bismillah berarti Wahabi ya taklid aing geus lah ka mazhab anu make anu sah salat teu make bismillah nya bener jangan teh kitu bae geus pokona ya bener teh teh ulah ka nyaritakeun bener geus taklid bae geus pokona engke nanya ki kula di rest area salat maghrib aju aya kula ngamamu nya teu make bismillah kula taklid ka sia taklid ka mazhab anu teu make bismillah sah sakasa jauh sanya geus wis jeung sia mah sah bae geus ulah deui nya babari di Indonesia mah lamun di negara ieu mah keur carita maksudna gontok-gontokan di negara batur jadi masalah di negara mana henteu disalahkeun salah sia mangga naon atuh eta pan kudu jelas da taklidna ka mana ituna berbazhab tante. Tah kieu je kula ge salat kene geus masalah. Sakieu ge salat kene, mau batu-batu salat. Geus masalah. Ai betah mah sia mau bodoh ka baka kuburan los. Pan kitu amat cenah kiai. Masalah tadi urang geus. Babari di urang. Ya Allah, ya Rabbi. Ribut masalah kunut doang ribut. Didamaikeun ku urang. Masalah. Ya Allah, ya Rabbi. Ini nikmatnya satah hirup di Indonesia damai. Ginaheun. Yes. Masya Allah, damai itu indah. Ya Allah, ya Rabbi. Wah, reta. Ya kari. Loba bahasa-bahasa anu kadang-kadang orangnya tercengang biasa. Geunaheun biasa. Kumaha tepak gade mah geunaheun biasa teh bahasana. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Baik. Pohara biasa. Aduh orang liwatnya mantap jasa sanunya dasi Masya Allah horengan anu kadinya nu ngajarungkel kabeh nu bermasalah kabeh aduh orang eta indah jasa kadang deuleu doang ya Allah menyelesaikan masalah tanpa masalah hampang perasaan horeng sawah beak mobil beak tanya ke orang siang geus kadinya ka bagade geus bermasalah teh bebeakan aing aya teh menyelesaikan masalah. Aing ge nyoekeun mah eta. Aing mah jeung kantor-kantor lah yang meuleum teh. Eta dinaheun biasa eta ya Allah urang dibaca hampang perasaan. Ya Allah ya Rabbi. Ongkos urang nyandung selesaikan masalah supaya tidak ada masalah. Waduh geunah orenganan ribut bae nu kolot jeung urang. Nu hiji ka Cianjur, nu hiji ka Sukabumi, telu. Tinggal salaki teh bae asal ulah kena ka aing bedak. Emang udah nyana orang pararai ge aing bisa kawin deui. Karena parai habak lah. Tolol deui teh laki lah. Henteu ieu keur carita jelema nu teu beres. Beres lain. Atuh di sia rek naon aing naon nu diperebutkeun tuh ku sia. Aing naon dek naon nu diperebutkeun ku sia. Lamun deuk perebut atuh geus kieu bae geus tibujal jang nu ngora ka handap. Tibujal ka luhur jang sia atuh nu kolot.
Hayu geus si aing pepetata aing neuk nakarak ku sia cokot. Ayo. Ke minggu itu nu kolot atuh ti bujal ka handap. Nu ngora ti bujal ka luhur. Ieu aing keneh. Aing mah lain masalah ngabagi cinta, cinta loba di aing. Insyaallah. Aduh Gusti Allah. Nah. Wa in istansarukum fiddin lamun maranehanana minta ditulungan dina masalah agama atuh fa'alaikumul nasru maka wajib karanjeun kabeh nulungan ngahajar kufar. Masya Allah. Illa la qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali terhadap kaum nu antara aranjeun jeung antara kaum teh aya perjanjian. Pan baheula mah aya qabilah-qabilah setelah di Madinah, qabilah Quraisy engke boga perjanjian jeung qabilah anu jeung Kilab misalnya. Nah, kuari qabilah Quraisy nu aya, qabilah Muhajirin jeung Ansor nu aya di Madinah boga perjanjian jeung Kilab untuk mendirikan perekonomian supaya maju. Nah, kuari di Mekah, ieu Islam mukmin nu aya di Mekah teh ya dianiaya ku qabilah Kilab. Sedengkeun boga perjanjian kan selama 5 tahun. Perjanjian eta kan kudu ditaati. Kemudian kuari boga masalah, minta tulung mukminin teh lantaran boga masalah jeung qabilah Kilabna keur aya perjanjian jeung Muhajirin. Nah eta mah keheula daripada ngudar perjanjian heulanan. Nah ieu kudu dipantau bae. Kuari kan antar negara kos kitu. Aya hubungan bilateral antara negara, urang jeung Malaysia, urang jeung Thailand, urang jeung Korea, urang jeung Amerika, urang jeung Cina, urang jeung Jepang, jeung berbagai negara aya sabaraha di urang, kedutaan nu aya di urang. Eta teh kan aya perjanjian hubungan anu saling menguntungkan ketika aya sesuatu anu terjadi di negara penganiayaan terhadap agama. Ieu kudu lalaunan heulanan sebab urang aya perjanjian. Seperti eta geus diatur ti baheula ge. Jadi lamun urang maca tafsir teh dipetakeun kuari ku urang. Orang araraya kabeh. Tinggal urang bisa ngan ieu mah keur carita atuh di negara urang mah teu sabaraha tulis lain negara Islam ngan praktekna mah atuh bakal aku. Ngan geus lain nyaritakeun agama kan ai demokrasi mah nyaritakeunana hanya sebatas kemanusiaan HAM. Tetapi kan di jerona terbuat agama maka jeung kumaha ge. Jadi lamun urang metakeun demokrasi nu bener sebenarnya mah masalah asal bener ngan ieu demokrasina wallahu alam bimuradi. Sakitu doang. Ieu mah keur carita perjuangan Islam. Berjuang para sahabat. Terus aya panglima-panglimana. Aya nu diutus. Kangjeng Nabi ngutus melalui surat ke berbagai negara. Si A, si B, si C. Setelah Kangjeng Nabi teu aya, sahabat terus memperjuangkan. Setelah sahabat teu aya, tabiin. Nah ieu teh perjuangan pun datang ka kuari. Urang lamun maca sejarah, Masya Allah Islam di Indonesia ternyata horengan geus lila. Lantaran asup ka urang teh zaman tabiin. Asup ka urang teh di zaman tabiin, bahkan di zaman sahabat deuk asup ka urang. Ai eta kitu. Anu kuari aya di Cina teh Abi Waqqas. Nah Sa'ad bin Abi Waqqas teh eta teh deuk ka Indonesia ngan mampir heula di Cina, datang ka dinya muriang nyana. Nah encan dilanjutkeun ka Indonesia padahal nyana deuk ka Indonesia berarti kan sahabat. Aju maot di Cina, kuari ge aya di itu masjidna ge. Nah beusi neuk marilu engke ku lagi ka ditu neuk kunjungan ka Cina. Ka ulah jauh-jauh ka Cina ka Cingluh ge deukeut ka dinya. Anu teu boga ongkos mah.
aturan Islam teh di urang lain lagi badak dina nisana tina keramikna tina batuna kajahoan ku ahli vulkanologi mah tah kajahoan oh ieu tahun sekian oh ieu tahun sekian oh ieu tahun sekian Islam di urang teh lain lalagaan meme aya naon Islam udah diperjuangkeun ke urang menyaritakeun perjuangan Islam di Indonesia patali jeung kitu kewalian patali jeung kerajaan ayat satahu-tahu jelema-jelemana anu jelemana eta keneh ngaranna mun di Palembang ieu lamun di Aceh ieu lamun di Jawa Tengah ieu mun Jawa Timur ieu atuh aya jelemana eta keneh urang lamun nyaritakeun nah si di Palembang mah eta ngaranna padahal mah jelemana ieu nah di Jambi mah ngaranna eta padahal jelemana ieu di Aceh mah eta padahal jelemana eta keneh hebat amat eta jelema aya tadi Indonesia mun model kos kitu di urang eta di Jakarta di Tanjung Priuk ngaranna teh Supendi eta hebat eta jelema eta nah di jembatan 5 mah Bang Pendi kan hebat eta nah barang asup kata Jakarta kata ngerang ka dia Bang Copet beda ngaranna nyana kene eta hebat eta jelema eta kos gitu ya Allah bedang di udar perjanjian wallahu bima ta'maluna basir wallahu Gusti Allah teh basirun maha ningali bima ta'maluna kana naon nu ku aranjeun dipigawe urang teh ngan maca doang kan kana ayat ente asup ka jantung ka sonobari sehingga ketika orang maca ayat Allah teh maha ningali kana sakabeh pagawean naon bae nu dipigawe ku urang Allah ningali oh iya bu masyaallah kudu isin atuh ketika urang migawe nun teu dipikaridho ku Allah teu pernah satik teu neuleukeun ka urang neuleukeun kan ka urang oh iya isin atuh urang lamun ketika aya parentah Allah salat aju urang teu salat ijaeun sedengkeun urang ti Allah ku ari diurus ku Allah engke bakal balik ka Allah nah ketika aya parentah Allah teh urang teh api lain isin amat lamun ieu ayat asup ka jantung keur carita ayat ieu teh tujuanana mah jang sahabat-sahabat nu area di Mekah tetapi nu dimaksud bahkan umumna Allah ningalikeun kana naon pagawean urang nu ku urang dipigawe make jeung teu boga kaisi da tu urang eta urang nga-HP nga-SMS geus kolot da urang huisan da urang SMS-an emang Allah teu neuleukeun lamun nyana bener-bener asa di pangeranan ku Allah atuh kudu boga kaizin tolong teu boga kaiz ayat ieu teh agar dibahas wallahu bima ta'maluna basir Gusti Allah basirun maha ningali kada pagawean nu ku urang dipigawe masyaallah urang salat Allah ningalikeun urang ngaji Allah ningalikeun haju ningalina Allah mapan lain ku mata tapi Allah ningali nu paling ditinggalikeun ku Gusti Allah kan qalbu urang innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate urang mah kuari masinikeun teh masinikeun zahir bae ketika orang neuleuh aing ieu neuleuh awewe duh hasana dosa disigbaran ku urang bagus ketika orang ngadenge berbagai omongan-omongan anu goreng musik dan lain sebagainya duh hasana dosa isigbaran ku urang bagus ketika ku urang nu lain cagapeunana diragap ku urang aduh asana aing dosa ieu bagus disigbaran ku urang aya awewe jahe suraseuri toel ku urang geus datang ka imam ya Allah ya Rabbi hampura Gusti ieu curug lain jang noel si eta bisa bener lah tapi ku abdi ditoelkeun Gusti hampura ditobatan urang bagus dosa-dosa leutik baku urang ditobatan babari jasa
tah kolbu urang nu teu pernah inget ka Allah kunaon teu ditobatan. Anu ketika urang salat hayang kaalemna lain ku Allah nu nitah endahan ku makhluk eta teu pernah ditobatan, goblok beureunan. Dedeleuan mata mah kurang ditobatan. Bagus, masih kena daek tobat daripada jelema nu teu tobat. Dan eta malah sapira zahir kolbu urang. Ketika urang salat hayang kaalem ku tatangga, hayang kaalem ku murid, hayang kaalem ku rekan urang. Kunaon teu pernah ditobatan eta dosa nu panggede-gedena. Sedengkeun Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Lah zahir mah boro-boro ku Allah urang ge kadeuleu tapi hate eueuh bisa deuleu iwati Gusti Allah. Kok teu pernah sih ditobatan urang. Cih. Ketika urang deuleu awewe, dak mun silak bae. Deuleu awewe nama babari tama nobatanana. Jeung leutik tamah hayangna di jero hate nu bahaya. Kok hayang teu pernah ditobatan ku urang? Resep amat beuh irungna beda jeung nu di imah ieu. Ya Karim pipina ya Allah ngadaun seureuh mah budak. Aduh. Ieu bibirna beureum asli maka jeung hukum nu di imah mah lamun teu make sedow asana hideung bae nya nama. Geus bawa ti ajal tapi hideung teh. Ima lain deui, ima lain deui. Aduh, aja senyum deui. Bangun hayangan, tak urang hayangna tak kayana. Ieu teu pernah ditobatan. Resepna kanyana teu pernah ditobatan. Deuleu mata mah gampang tah mah. Naon kagampanganna? Deuleu mata mah sajam, 2 jam, nyana indit, urang indit geus teu kadeuleu deui. Tapi ieu hate mah pandi kieu bae di kamar. Ya Allah. Ayo ngomong mah ya Allah. Ya Allah teh budak geulis amat. Sabaraha poe, sabaraha minggu, sabaraha bulan kolbu. Coba pikir teu pernah ku urang diopenan di hati. Lamun nyala teu noreko, lamun nyala teu nasawuf, ulah ning jawara, ulah ning jelema biasa, ulah ning jelema anu kaya. Moal bisa. Make udang-udang yang segede ban beca. Jubah. Aya awewe. Kulantaran loba murid, haram. Kiai tinggal kiai. Sebab naon? Eta mah semu tamah. Ya dorongan kolbu. Tapi lamun hate leunggeus ka Allah. Kajen teuing mun cilak bae ge atuh naon bedana jeung kada. Cih, sia makhluk Allah, aing makhluk Allah, sia diciptakeun model kos kitu. Zahirna sia kos kitu, batinna wallahu alam. Sia menang ridho Allah atawa henteu. Urang pan boga pikiran kos kitu kadal liwat sapira kadal atuh. Saha nu resep, saha nu benduk ka kadal. Eueuh nu resep, nu benduk ka kadal mah. Ketika aya awewe resep henteu benduh henteu tah kakarak kolbu eta anu menang ridho Allah. Nyai kakarak kitu. Wah bisa. Eta nu hese eta ngurusan ieu. Kunaon teu pernah diurusan si kurang kolbu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya Allah ya Rabbi, hate kurang diantepkeun bae. Ketika diundang ngariung, ka mana? Ka anu aya saha? Aya kiai anu. Moal aing mah. Salila aya kiai anu. Kunaon teh diberesan boga panyakit kos gitu. Quran aya di nyana, hadis aya di nyana. Tapi aya hahalang. Aya naonan sia teh? Ayeuna awewe bisa berpaling, ai eta teh pernah diberesan naonan. Kabawa ka kuburan, rugi sia kiai tinggal kiai, digencet sia ku kuburan. Masya Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya Allah ya Rabb. Didelekeun ku Gusti Allah ka mana sia leumpang. Nyaho sia sabaraha poe deui, sabaraha minggu deui tuh deui ku aing geus dipastikeun sia. Masih kena can beres keneh bae. Ceuli mah ku urang ya Allah astagfirullahalazim astagfirullah. Oh masalah bagus. Tapi kolbu ya Allah ya Rabb. Aya ria, aya hasud.
Aya sumah, hubul dunia, hubul jah dan lain sebagainya. Masya Allah kan. Tuh, nu mantap Kangjeng Nabi. Wa ainuhu wa qalbuhu lam yanam. Qalbuna teu pernah sare, matana mah bisa sare. Tuh, wal ainu qad naisat wa qalbuhu lam yanam. Ai mata ieu mah sare, hate mah teu pernah sare. Kunaon teu pernah sare? Zikir ka Gusti Allah terus. Ingat ka Gusti Allah terus bae. Ini abitu Rabbi yutaimuni wa yuskin. Masya Allah. Kuring ngendong di pangeran kaula. Ya Allah, ku Gusti dibere dahar, dibere nginum. Urang mapan bingung. Oh Gusti Allah berarti dibere dahar. Naon dahareuna nya? Inumanana susu apa naon eta? Tah urang makan mikiran kos gitu eta. Oh lain gitu Kangjeng Nabi mah kulantaran teu pernah putus igetan ka Gusti Allah sehingga sare ge inget bae ka Gusti Allah. Abitu Rabbi terus bae asa gendong di Allah, perasaan teh asa jeung Allah bae, teu pernah aya jarak antara kaula jeung Allah. Sehingga diberi kekuatan kaula sakumaha kuatna anu dalalahar padahal kula teu dahar tapi diberi kekuatan kos jelema anu diberi dahar yutaimun wa yuskini teu nginum padahal mah kaula diberi kekuatan kos jelema anu nginum boro-boro sapoe sapeting dua poe dua peting tilu poe tilu peting saminggu kula bakal kuat kunaon ku indahna jeung Gusti Allah tuh henteu pernah kunaon teh isi cak Kangjeng Nabi lamun poho ka Gusti Allah. Urang mah keur salat ge teh inget ka Allah keur salat. Usholli Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Sendal tadi di mana? Meuli 1,5 juta ka eta. Bandrol mangkani kredit dan angin. Ya Allah, iya kana budaya iya kana sae. Ai tas tadi di mana tas? Ya, tas. Ghairil maghdubi alaihim. Urang waca Fatihah. Ingat ka Allah. Salat bete inget ka Allah komo lain salat. Komo lain salat. Ieu tah urang teh ngaji teh urusan rurukunan mah gampang. Rukun wudu, rukun salat lah betakeun sok kitu. Maksudna kos ka itu mah gampang. Hayang ngageserkeun perasaan nu tadina teu wauh ka Allah jadi wauh, nu tadina teu inget ka Allah jadi inget, nu tadina teu nyangkrung Gusti Allah di hate supaya nyangkrung bae. Sebab tadina ti Allah kuari diurus ku Allah, engke bakal ka Allah kunaon Allah dipohokeun. Mentak cak Sultan Abdul Qadir wauhkeun kuari keur hirup ka Allah, abeh engke ketika di akhirat Allah wauheun ka maneh. Sebab naon? Man zakaroni cak Allah sajelema nu eling ka kaula di loba jelema kuring wauh di nusa anterona wauhna sorangan inget ka kaula inget sorangan cak Gusti Allah geus lamun urang boga perasaan urang sorangan Allah nu kadua urang duaan Allah nu katilu urang opatan Allah nu kalima berarti teu putus jeung Allah engke di akhirat ge Allah geus wauheun jasa ka urang cak Tuhan Abdul Qadir wauhkeun kuari keur di dunia abeh di akhirat Allah babarieun ka malaikat ai malaikat tuh nu di alam dunia na geus wauh kaik hijikeun jeung nu warauh deui coba eta ai urang teu wauh ieu teh cenah ieu cak malaikat ieu kiai-kiai teh kiai mana teh oh ieu mah kiai nu sok pohoan kaik hijikeun jeung nu paroho deui nya kumaha teh mana mun dikitukeun ku urang Masya Allah kan tak ieu mah saeutik behelanan wallahu bima ta'maluna basir Allah teh maha ningali karena pagawean nuku urang dipigawe sing isin atuh ketika urang ngalaksanakeun di luar aturan Allah tah lamun urang ge boga kaisin mulai urang hudang ieu teh penting heset DKS ge beuh Gusti isin amat ya abdi mewah teuing ngasana ieu abdi lah sapira abdi tapi ieu bu Masya Allah iya naon karangarana kasurna ge hilon ya Karim ieu anggelna Inoak sabenerna mah melejit bae Gusti ieu Inoak teh teuas tapi lesang
Tapi kan teu pantes bernama awak abdi ya Gusti. Haju naon gara dibagus-bagus kieu. Ya Allah, ya Rabb hampura Gusti. Tuh, kuduna makan gitu urang. Isuk pageto mah awak abdi teh beureun teh di amparan-amparan acan di jero kubur. Teu disamakan-samakan acan. Nah ieu mah aya ieu Gusti tapi ieu mah jangan jaga kesehatan bae. Hudangkeun abdi Gusti ke jam 1 jam 2 rek tahajud nurutan Rasul, nurutan para wali. Geus bismillah beres. Hudang ta urang jam 2. Duh isin amat ieu ku Gusti Allah dihudangkeun meureun ti tahajud gegeran kacai. Urang asal geus boga isin we mantep. Tapi lawan can dibere isin ka Gusti Allah. Udah. Jam 2 ka jam 4 sabaraha jam deui. Berarti 2 jam atuh hok ieu waktu. Ye. Ke Gusti jam 4. Jam 4 bablas. Teu isin ka Allah. Aing kurang kumaha cak Allah mere sehat ka sia. Aing kurang kumaha dahar we dahar sia dahar bae. We sia hayang nginum malah keur ngaji ge kopi dibawa baekan ku sia. Hayu sia segala cai segala naon bung sia mah ngarasa lapar teh bung. Masya Allah sia mah Gusti Allah ge masih masya Allah keneh bae. Masya Allah. Paling bung teh lapar. Teu nekat teh ngaji di jam sabaraha ya? Di jam 8 datang ke jam sabaraha? Jam 10. Nah, guys aing mah dirinya dek lapar dek naon moal. Teu nekat gitu persiapan kopi dibawa, teh manis dibawa, rokok dibawa, asbak segede ember. Ada kira bener. Teu nekat, Masya Allah karim. Tombo hati iku ana 5 warnane. Maca Quran kanggo ruwing maknane. Kaping done wong alim kumpulane. Kaping 3 zikir wengi lakonane. Kaping 4 salat wengi. Kaping 5 wetenge kudu kaluwe. Iki tombo ati. Watu iki mah wetenge gendut bae. Watu sirama atine ora ditomboni. Waduh, atuh ora ditomboni mah iku mah atuh batu bata ge. Nah, wetenge kudu kaluwen. Atuh kadana lapar cara wali mah atuh keur ngaji lapar. Ieu mah teu beusi ke gaji urang lapar. Buras 5 di hari. Bahasana ge beusi lapar keur ngaji. Atuh siapa kok bote ngaji meureunanan. Sakumaha ora ekoros kieu. Ya Allah. Tah hese urang. Henteu aya nekat kitu mah hese. Nah, tinggal kiai carana kumaha atuh supaya ieu Allah teh nyangkrung di jero hate. Saeutik geserkeun. Ieu urang boga mata, ternyata horeng titipan ti Gusti hiji bae heula mata bae hiji bae hiji. Hiji bae heula. Geus ulah pindah-pindah ka ceulik ka irung ka sungut ka ulah hiji bae mata. Tekad. Ieu mata teh horenganan lain nu urang, horenganan nu Gusti Allah ngan dititipkeun ka urang. Jang neuleuan Al-Qur'an jeung hadis jeung kalam-kalam ulama jeung jang neuleuh ka para ulama. Ieu teh nyaho na bahwa ieu lain nu urang ketika ku Allah dipareuman mah sinarna urang teu daya teu upaya janu Allah abong nu Allah dicokot ku Allah engke kadang-kadang ditambah sinarna atuh kumaha Gusti Allah bae teu daya teu upaya urang geus kulantaran lain nu urang ieu teh nu Allah sanggakeun sadaya ka Gusti Allah ketika urang neuleuh encan norekat ieu mah karak syariat doang. Lamun lain ku Allah urang mal bisa neuleuh sakitu geus hebat. Dedeleuan urang teh lamun lain ku Allah mah moal bisa neuleuh. Ieu kedang Allah bisa neuleuh. Tuh kan. Ketika urang boga pikiran kos kitu tah, beuh ieu deuleuh teh nang Allah kara lain nang urang. Kiceup nang Allah. Hiji bae mata salila hirup urang. Begitu neuleuh masyaallah keindahan. Itu indah nang Allah, urang bisa neuleuh nang Allah. Itu geulis amat si awewe. Kagelisan nang Allah, ieu nang Allah sarua bae ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah nyieun awewe ku gelis-gelis teh. Gusti kakawasaan Gusti itu ngarendeng nu itu jangkung nu itu pendek nu itu mah putih nu itu mah hideung ya Allah ya Rabbi maha kawasa Gusti. Aing maha kawasa. Sia resep atur resep Gusti.
Mana nu sia resep? Atuh nu itu nu jangkung. Wani sia, sieun ka nu kolot. Geus eueuh deui ta Allah. Nu aya dijebrisna nu kolot. Barang urang kan boga duit, haji urang resep ka nu itu. Nu kadeuleu lain Allah, nu kolot. Bayangan teh, ayo sia. Ayo geura dulu. Angkat kaki sia. Make kolor sia balik. Kada dengekeun bae tah sora apa majikan teh. Asal manggih bae awe. Ayo. Allah. Nu aya sora apa majikan. Urang teh kos kitu lemah jasa. Lamun urang gagah mah ketika urang neuleuh. Ayo sia. Ayo. Hah? Goblok sia. Cak nu neuleuh edan tah naon teh si Ki Haji. Aduh. Wallahu bima ta'maluna basir. Keur carita syariatna teh lamun ku Allah teh didelekeun mah atuh moal bisa neuleuh. Syariat lain urang syariatna lamun ku Allah teh bisa didelekeun mah moal bisa neuleuh. Eta syariat berarti urang makomna di dinya handap tah di dinya. Naik ka tarekat lain deui tah memahami mata. Lain deui naik ka hakikat bisa deui. Nu bantak urang ngaji teh padu bisa maca kitab nerangkeun. Kos kitu mah masih keneh calon neraka sebenarnya. Sebab naon? Encan ngarapihan urang can nyebrang ti syariat ka tariko. Kakarak nyaritakeun mantek samsiah ukudul juman. Kos kitu mah ngaji sampah encan asli mah tadi kan kakaraknya syariat batak kuari naik ke torekat kudu kumaha tah pandangan ahli torekat geus lain deui pandangan ahli hakikat geus lain deui aya cara-cara nu mentak aman jelema lamun geus jadi norekatna moal kabita kudu dia moal kabita ku awewe moal kabita kecuali awewena anu ikhlas lillahi ta'ala. Wow berarti ada kiai aya harapan ulah ngomong kitu sia ka aing. Nah ieu mah kakarak syariat ke urang bahas di makomna makom thariqah bakal aya supaya tersentuh hati urang. Ieu mah sakibel syariatna beuh mun Allah teu mere bisa neuleuh moal bisa neuleuh urang. Geus eta ge mulai geus teu pati ngaku. Aslina ulah diaku bahwa deuleuh nu urang. Aslina naik ke tarekat, naik ke hakikat. Walladzina kafaru wallahu a'lam